Sallallahu ala Muhammad. Kade sok sanajan leutik buru-buru coba. Komo deui nu gede mah. Gitu. Matak cek dina itu geuning nasolibatnya moal aya kasebut dosa di mana jelema langgeng dawam tobat. Ngan eta dosa bakal jadi timbul gede di mana jelema isror. Turun tina dosa abdi isror teh ngalanggeng ke. Nah, jadi sok sanajan leutik ari tilu tobatan mah tuluy-tuluyan ngabadagang. Nah, gitu. Walau sogirotan sanajan dosa leutik wajib buru-buru tobat. Ada wajib hukum. Ieu menurut kaul anu pokok. Wajib buru-buru dina eta urang dina migawe dosa leutik tobatan. Matak walatan takidu taubatu bi audihi ladan bitu matak jadi bata dosa nu tadi tuluy ditobatan celenung di dosa. Pancik bahasa dina sulam masawara nasarua we jeung istihja atawa naon tobat sama geuning cek kolot mah nya sedih kelada dicoya deui geus sidik seusah dicoya dengan kacirambay. Geus teh maksiat tuluy tobat maksiat deui tuluy tobat maksiat deui wah cenah sarua we jeung naon tobat sama teu bisa kitu. Tah wala tantakidu taubatu bi'audihi ladan itu jadi batal tobatnya tadi. Tobatnya tadi berarti orang nobatan dina dosa celenune dosa tobat teh terus tobaran deui. Sanajan turun-urun dosa deui tobat terus tobaran deui. Nah saha nu hayang atuh cik kana dosa. Lamun urang rek nyadar kana qada jeung qadar Gusti Allah atawa kana kudratna Allah. Itu lain hatina paleba goreng dibakeun ka dieu. Kagorengan mah dibakeun kana diri serangan we. Gitu. Nah lamun dibukeun da hakikat Allah teh kayak bisa jadi jabariyah kayak gitu mah. Jabariyah pan kumaha Allah bae gitu. Urang can salat can digerakeun hate urang ku Gusti Allah can daek salat moal waka. Atuh maneh mabok na teu eureun atawa urang kalona ge can tita eureun. Gitu. Tah eta mah kaum jaba ya batan gitu. Tapi sika dirinya bahaya. Tiis ya. Probabilitas. Kade terjadi batal. Hatina moal aya paribasa, oh sarua jeung tobat sama moal. Tobat tadi nobatan dosa beres, teu dosa deui tobatan deui terus. Sabab dina pada hakikatna moal aya nu nyaho. Ya, teu dosa kabeh garemung dosa mung cilaka. Nah, jangan garong sekalipun ka anakna mah yang salamet bae. Ulah jika bapak mane mah geus seret bapak aya nu kana ditu ngobrol. Berarti yakin dina hatena mah nalurina mah jelema teh harayang salamet. Harayang alus. Itu kan itu geus aya perjanjian di zaman baheula zaman roh mula kan Allah teh geus sakaligus. Kana roh ke brog we. Gitu. Matak umur kolot budak jeung aki-aki saumurna roh mah sabenerna. Men heula sok teh lahir kolot bade urang jeung aki urang heula aki urang. Jeung bapak urang heula bapak roh mah bareng di jieun. Tah karena perjanjian bala di alam ajali di alam roh gitu. Bahwa ngaku karena ieu wahdaniyatna Gusti Allah teh. Allahur Rabbi. Gusti Allah teh aya pangeran wajib disembah diibadah, disupri, iwa tidak Gusti. Ngan begitu medal geuning ka alam dunya rupa aya nu Yahudi, aya Nasrani, aya apa rupa-rupa. Rupa-rupa. Matak geningannya dina fitrahna mah begitu lahir sok sanajan tina rahim nu lain Islam tetep muslim gitu. Matak digedekeun ku jelema muslim teu kudu disadakeun deui sia ada budak kafir. Tuh. Henteu fitrahna kan Islam. Sabab setiap nu dijurukeun ti dahur Rasul kabeh aya dina kasucian Islam. Makana dina nalika awewe kafir gitu maot keur hamil maka wajib dikuburkeun teh istidbar. Nongongan kiblat. Sabab nu jadi ukuran tah janina nu aya dina jero beuteung. Jadi hukuman Islam. Ari awewe nu muslim maot bari keureuneun mah montong ditongongkeun doraka. Ya montong atuh kudu kumaha nya biasa we lumrah. Gitu. Kade ulah-ulah salam tuh dina sarasapina. Jadi anu masuk kudu ditongongkeun nu keureuneun maot teh anu kafir al kafiratu allati fi batniha janinun. Gitu yajibu istidbaruha jalma kafir awewe dina nalika maut dina jero beuteungna teh aya janin aya orok geus berbentuk maka wajib ditongongkeun ka kiblat ulah disanghareukeun
Saeunaon indungna mah panongong ka kiblat tapi janin nu aya dina jero beuteung indungna madep ka kiblat. Nah eta jadi diperhitungkeun teh eta janin nu jero beuteungna ari anu gede muslimah mah nya keureuneun bari terus maot eta mah lumrah bae. Ya iya carita harita geus salengkah rame gitu. Cenah ditongongkeun bari mayoritas Islam kabeh, bari kabeh arari Islam. Timeureun pohon hari teh mama nanya pohon juga. Ya pohon kudah dipungkurkeun ya. Kadang jelema tuh wajarnya pohon. Gitu. Amnesia. Nah wajar ada jelema gitu. Jelema ya pohon mah. Gitu pas pelebah di merek mayar hutang kan kasakan loba pohon di dinya. Manyuk mah ingat wae kan. Ajar jelema gitu. Dari nu mustahil pohon mah malaikat. Kanjeng Nabi. Gitu. Di Kanjeng Nabi mah mustahil poho atau limpuran. Mustahil. Da diriksa Nabi nya sidik nya amanah nya patona moal aya lemot-lemot acan pemikiranna ge. Beda jeung kelas urang sapinterna urang lemot ge sok aya wae nya. Gitu kadang-kadang tah anu moal eta mah. Kanjeng Nabi kabeh rata-rata Nabi mah jeung Rasul sifat patona. Gitu ngan pedahna kacek nama ari Nabi hungkul mah teu ngagaduhan umat eta mah teu di paparina sifat tabligh eta salian teh eta mah aya sidik amanah patona ari Nabi nya Rasul mah nya kabehanana ya gitu matak walatan takidu taubatu bi'adi itu matak jadi batal tobat nu tadi kualatan migawe dosa deui tobat deui buru-buru tobat deui buru-buru matak bal yajibu li hada danbi taubatun jadidah balita dina nalika keunana eta ku dosa de wajib buru-buru taubatun jadidah tobat anyar begitu bieu teh dosa ngomongkeun batur cikeun astagfirullah Gusti ampurannya mangda di ngomongkeun batur celeuneun deui ngobrolkeun deui mahamdan astagfirullah terus terjadi batal tobat tadi ku sabab dosa jadi entong-entong bosen di mana orang dosa tobat deh dosa tuluy tobat tong eureun meskipun pikeun ka seperti kumaha dina kitab itu mah sulam mah wah sarua jeung isti'anah kan gitu kan beda ada itu mah ilmu fikih jeung tasawuf ari aqwaid mah nah memang bisa manehna kitu sarana nah beba karep kitu sarana kita boga nah gitu maka orang tong eureun tobatun jadidah tuluy tobat nu anyar tuluy anyar mata teu batal tobat tadi ku sabab urang migawe dosa teh tobat teh terus tobat teh mata kaum wae dia mah ieu teh anu ngaleungitkeun kana fadl Allah jadi nu anu dosa teh geus we ahli neraka berarti ngaleungitkeun kana fadl Allah kade lain hartina nu dosa kudu asup ka neraka kan sawareh jalma nu dosa bakal asup kana neraka henteu kabeh da aya kan dosa tobat memeh moal tobat kan selamat gitu jadi lamun anu dosa tuluy neraka mah rugi atuh rek tobat kumaha wah dia kadenya wah dia pamu dia mah kitu jadi dosa jelema migawe dosa komo kabair wah hak neraka belum tentu kade sebab dosa teu matak jadi kubur ukur maksiat wajib eta tobat tak kitu maksudna tak wajib ditekadkeun bahwa di mana jelema teu miboga dina kabair kade henteu tiba kana kufur nu penting henteu ngahalalkeun eta teu nganggap meunang keur pribadi mah meskipun tara salat tara ngaji tetep hukum seperti kitu jadi henteu robah gitu maboker nu sok salat nu ngaji haram nu tara ngaji tara salat ge mabok mah tetep sok kalbah mana herem ke eta mah teu bisa kitu tetep haram mutlak salat keur nu asok wajib keur nu tara oge wajib ngaji wajib keur nu asok salat jeung wajib keur nu tara cik sok naon bedana monya aya dua aya hiji hukum tapi dua paham dualisme pan aneh udung lieu mendung aneh atuh hukum nah hiji masalah hiji tapi dua hukum tetap hukum tandas haram tetap haram halal tetap halal terjadi semua haram semua aya hukum semua dari yang kulantaran jelema teh asa jika salah tapi bener mah aya gitu jadi semua itu si rada bener sih mah bermati gitu
salah ngobrol tapi bener moalnya salah tapi bener mah bener we salah tetep salah mau campur. Wah saya mau ngomong gitu setengah kubur kuburnya paling oke atau bener mata hukum moal setengah tapi tandes baik nah gitu dina hukum syara mata tuh jadi patah orang nobatan dosa nu tadi dipegang we tulu dosa deui terus we wajib hari tak kene eta jelema nobatan deui nobat anyar gitu mata tong leutik hate susana jan urang tarukang dosa tarukang maksiat buru-buru tobat dosa tobat terus tong eureun insyaallah bakal jadi pangampuran eta jantarana itunya nggak susah gitu itu ngaji aduh cukup ya nah gitu kata dimaksud kade sanajan dotong boro dosa gede najan dosa gede buru-buru tobatan gitu jadi tong bosan-bosan tobat dulu gitu lah dimaksud wa yajibu ala syakhsi yajtani wal kibro wal hasada wallah